Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta sim kuring Nina Marlina pamilon TSMA Plus Singajaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji miwa syukur dipancatkeun ka Gusti Ilahir Rabbi. Alhamdulillah kalayan kersa mantena urang sadaya tiasa lawung tepung ngalangkungan panglawungan acara dina raragami eling poe basa sadunya 2023. Ngalangkungan pasanggiri midang tandang biantara SMA SMK saprovinsi Jawa Barat. Sholawat miwassalam mugia sapapaosna ngamalir kajungjunan tuladeun urang sadaya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka sahabatna, tabiin, tabiin, ulama sinareng umat Islam sagemblengna. Dipihormat girang pangajen sakali ibu bapa guru apit pangaping pamilon biantara. Kitu deui kapihormat miwah kapitresna mitra patandang SMA SMK sinareng sugri anu sami nyakseni. Guaran biantara sim kuring anu baris didugikeun dina ieu luang. Jembar binantara midang sabilulungan guna harti disinget Jabar Masagi. Tumuwuhna mangsa buana lamba globalisasi ngageuing urang sadaya salaku warga Jawa Barat. Sangkan sigep ariatna mateakeun sanes kanten kamampu anu aya dina ngokolakeun garapan pangwangunanana. Prung sinareng prakna lumaku popolah saluyu dumasar katangtosan rarancang anu parantos dipaheutkeun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Tina sakitu widang garapan sawatara widang anu kedah langkung diutamikeun diantarana widang atikan pendidikan. Alatan tina widang atikan aya bekal pangaweruh kaelmuan jeung wawasan. Aya bekal titi tata krama, etika jeung norma. Aya ajen tuntunan, nilai moral. Ajen budaya, wiwaha, komara sareng pamor bangsa aya di dinya. Jawa Barat tangtos gaduh udagan harepan anu dituju pikeun ngahontal ngajaul kamajengan sarakan wewengkon Tatar Sunda sagemblengna dina sanes kanten widang. Sinareng kamajengan selasa hiji bagian ti sawatara tatar wewengkon Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dina raraga lumaku geusan ngahontal udagan anu dipiharep tangtos kedah sapu, luyu, sauyunan, sabeungkeutan, sasarengan. Jembar hartosna lega walatra adil. Binantara hartosna mibanda pangaweruh berilmu. Midang hartosna lumaku gawe. Sabilulungan hartosna sauyunan sabeungkeutan. Guna hartosna manfaat keur diri jeung balarea. Harti hartosna aya bebeunangan hasil. Eta anu kedah digarap ku urang sadaya salaku warga Jawa Barat. Sangkan dina pamustunganana engke insyaallah baris kacangking naon anu janten udagan sinareng harepan. Rupina sakitu anu kapihatur paralun sampurasun kasuhun nedah hapunten tina kakirangan sisip diri
sok sanaos sakedik jalaran kesengker kuluang anu diwates mugia anu didugikeun janten bahan emutaneun urang sadaya. Dina prungna ngokolakeun ngaropea ngolah tatar Sunda Jawa Barat. Sangkana stiti walagri gemah ripah loh jinawi majeng wewengkona majeng wa Indonesiana majeng wargana hatur nuhun cag. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.